Apa sayangku? Maci atuh itu ngomong dulu apa? Iya mah kudu disebut tadi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ius kumaha damang? Alhamdulillah. Ieu nyanyi maksakeun. Maksakeun. Nah, Heeh, sorak geus beak. oh, Aiteun kumaha satia ka pamirsa. Terus bisa nang hip Alhamdulillahnya. hop. Urang teh geus kawajiban, capek mah capek. tak gitu. Hoream mah hoream, tapi da kumaha. Tos tugas negara. Panituan saeutik nu aib teu katingali. Oh, Aib teh katingal. heeh. Dadah Komplain. teuing. Bisi komplain. Om Yus buka heula sok ah. Ku ipok we ah. Tong gitu ah. Tuh Om. Ku ipok. Wing mah ditukar. Tong parebut atuh. Iya, akang teteh sadayana alhamdulillah dina wengi ayeuna urang tiasa patepang deui dina kayaan sehat walafiat. Dina program anu tos maneh nyaeta aya program Digoda. Anu spesial ayeuna teh naon? Bintang digoda. Yeah.
Festival Bintang Digodanya. Luar Alhamdulillah. biasa. Luar biasa. Ayeuna pesertana aya saha wae Om? Peserta nate aya 2 jalmi. Biasa paketnya? Nya jalmi. Tak gitu. Pengen. Tiap malam saban Tiap malam Salasa. tiap malam Salasa oke aya 2 jalmi. Aya Cep Randy sareng Cep Firman. Firman. Iya, anu kahiji aya Firman Mulyana. Oh, sebentar Firman Uktina. Pemain bola eta mah. Firman Mulyana teh linggihna di talun saudara teh nya. Oke, aya nu hiji deui Randy Gustiana. Randy di mana? Kang Ipok? Randy di Cinangerang. Berarti lebetna Cimanggung Pamulihan. Tapi masih Sumedang ya. Sumedang insya Allah. Oke, Randy asal Nangamera. Sugan teh Papua. Asal Nangamera, ayeuna mah Randy teh jadi nyanyi. Peserta. Ayo ada dia gak nyanyi. Laras. Mohon dah. Gitu Om Yus, Neng Nunoy, pangintennya urang teh kumargi wah ieu teh seueur pisan. Mangga oge diantos masih diantos pangintennya kanggo ka Akang Teteh sadayana. Anu memang hoyong masih kena hoyong daftar pangintennya diantos. Masih tiasa. Mohon diantos daftarna sainggalna ka SMTP atanapi kontakna anu sim kuring 081312433018. Ulangi atuh tong Rek tong dimusikan. teuing. 081312433018. Tengenahunnya. Tengenaheun tamah. Beda jeung nomor telepon SMTP mah nya. Ngeunah nomor SMTP teh geus kacapangan meureun eta mah. 081. Salah. Saudara. Enggak sok da curang ongkos sok bebeja peuyeul beak sora tapi tara hareureuyna teh sok kamalinaan. Minggon kamari parantos aya 2 peserta. Ayeuna 2 peserta deui bari tampil anu tadi diuningakeun nya. Aya Firman Mulyana ti Talun, oge aya Randy Gustiana anu linggihna di Cinangerang Pamulihan. Duh, ya pokona mah Om Yus, Neng Nunoy. Mangga Neng Nunoy istirahat heula. Nah, gitu nya. Sementawi Neng Nunoy kembali ke alamna. Hai Pok. Kumaha Om Yus? Alhamdulillah pangintennya dina saban malam Salasa panginten urang sadina tiasa nepangan akang teteh anu nuju ayeuna panginten nuju leleson sadayana. Leleson istirahat. Oke, karasan panginten SMTP dina dangat ayeuna pangintennya dina digoda nampilkeun festival Bintang Digoda. Alhamdulillah tiap segmen tiap malamna panginten nampilkeun 2 peserta. 2 atanapi 3. 2 atanapi 3. Nyanyikeun 2 lagu panginten lagu dangdut sareng lagu Sunda. Pokoknya mah tangan jadi teu saukur bisa Sunda unggul. Iya dong. Tapi oge aya dangdutna. Tapi urang teh urang Sunda. Tah eta itu nama. Jadi dangdut bisa, Sunda bisa. Wow. Di dieu pembuktian skill dan kemampuan teh nya Om. Anu kahiji aya saha cenah Om? Anu kahiji teh insyaallah ke panginten penampil pertama teh nya dengan nomor urut hiji. Insyaallah panginten aya Cep sahanya itu Firman. Oh, Cep Firman. Anu ti mana cenah tadi teh? Ti Talun. Ti Talun. Oh gitu. Hah? Tah can aya. Oh aya. Iya, cenah Cep Firman aturan ka Cep bager ka dieu. Oh, rek tampil ka mana heula. Oh, gila Om Yus galak dina dieu mah. Ka dieu Cep Firman. Iya, ya Om Kriwil. Jadi kita di tes lah Kang Ibak. Heeh. Kenangan atuh dadan aing. Ngadon keprok. Ya, urang tampil mana mic anu tadi? Tuh, nya gorengan. Siap. Urang tampilkeun wae nya. Siap. Aya peserta kahiji Firman Mulyana. Ayo Firman Mulyana. Peserta nomor urut 1 dina lagu naon cenah Kang Ipok teh? Eta di kayak urang ngobrol heula. Heeh, sok. Jok Om we. Jok obeh dieu Om. Urang mah ka dieu heula hareudang. Ayo Pok ka mana heula? Cep Firman Mulyana. Ya. Leres. Asli sareng KTP. Asli. Bisa didenda aku bisa. Ketanggung bisa bager. Cep Firman teh panginten keseharianana kanggo naon? Ah, nya biasa we abdi mah. Biasa kumaha. Oh kanu musik juga teh kanu ngusup sareng Om Yus. Alhamdulillah pangintennya. Cep Firman Mulyana
Iya teh putrana Om Jeko player. Oh senior luar biasa. Aturan Om Jeko menawi nuju nonton karasan ieu tuang putra ieu maunya. Kade tong ieu ka Om Ius. Iya. Bade. Oh keluarga Azahra hadiran sadayana bagitnya. Sukses sadayana. Saya Firman bade nyanyi lagu naon da katanya? Panginten ayeuna aya lagu Cincin Putih. Cincin Putih. Eta panginten laguna ti Kang Caca Handika pangintennya. Harus. Aha, alhamdulillah. Cep Firman tuh siap? Siap. Oke, siap banget. Siap. Iya, sukses selalu. Ada Cincin Putih Festival Bintang Digoda. Firman. Ya.
masuk lagi Om Ius. Tah. Saya Firman. Saya Iya. Firman punya kelembutan saya Firman ya, alhamdulillah. Tapi groginya saya Firmannya Aslina. nah, Aslina. aslina. Da kumargi sanes-saneun saya Firman. Tos ke alaman ke Om Ius aya Wah, minang ebat urang ge. pertama Om Ius perform di SMTV. Aha. Yang harapan jelema ribuan mah aslina tenang gitu teh nya. Tapi yang harapan kamera 2 aslina grogi saya Firman ke alaman ke Om Ius. Pengalaman curhat eta mah nya. Iya dong. Heeh. Nah. Heeh. Nya, bilih pajarkeun bieu cenah mikna henteu. Oh, jadi Bilih pajarkeun panitia sabotase cenah tapi henteu. gitu pilih gitunya. Oh. Mun, ya itu heula naon namina teh kanggo ka Dewan Juri. Yo, seperti biasa. Dewan Juri anu biasa anu kahiji aya Panggalakna ieu mah. aya Ibu Kuwu. Wey. Buku panggalakna. Oke, diserengan Ibu ku Ibu Kuwu. Sekdesna aya. Hei. Kumaha Ibu Kuwu Damang? Alhamdulillah saya Ipok. Nuhun atuh nya. Mohon. Ibu Kuwu silakan Wah. untuk komentarnya peserta yang pertama Mohon. dari Firman Mulyana. Mangga. Assalamualaikum Ma Firman. Waalaikumsalam. Damang. Teteh. Alhamdulillah. Geroginya. Pisan teteh. Pisan. Padahal mah wios tong gerogi-gerogi. Tadi sumping ka dia tabuh sabaraha? Abdi ka dieu nembe teh tabuh 7. Tabuh 7. Mohon. Padahal mah ti magrib keneh ieu. Janten aya sesi latihan heula gitu nya. Hawatos ieu nembe teh liriknya. Mohon lirik pisan abdi ngeblank teteh asli. Mohon. Wios kumargi grogi teh apa entennya. Itu unggul pangintenna Firman. Tinu lirik, aduh, meni hawatosnya ti pertama. Limit Dugi. ita. Kop sia. Ka ini. Kade mohon. Cep Firman panggalakna eta mah jeung minta hiji tah. Heeh. Langsung ke pengiring. Tiasa namut. Mikna, mohon. Esok. Tah gitu. Punten we nya pahancipnya kumaha ibu kuwu. Mohon Firman tadi teh aduh nih hawatos pisan liriknya. Sarang katinggal pisan grogina gitu. Mohon. Sarang panginten suaranya kurang dibuka sedikit lagi padahal mah wios beledak we. Beledak we habak we. Habak we, Gebugan kumaha Om ge? Ius. Habak we gebugan Om Ius. Mohon. Tapi Tah, rumaos, padahal Cep wios. Firman rumaos. Rumaos? Anu di Rumaos teteh. Terus ya, mohon. Aku menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Wow. So sweet, so sweet. Pokoknya mah seperti itu. Mungkin nya sakitu wae pang nanti abdi mah Firmannya. Iya. Mugi lagu anu salajengna tiasa langkung diperbaiki deh. Iya, amin. Mudah-mudahan lebih baik lagu Amin, yang amin. pertama. Hatur nuhun Ibu Kuwu komentarna. Dilajengkeun panginten Kang Kak Ipok. Ibu Komentar. Sekdes. Oh, ini teh Ibu Sekdes. Ibu Sekdes. Oh, abong Mangga. kakak. Bu Sekdes, mangga. Assalamualaikum Firman Waalaikumsalam. di talunnya Mohon. Putra Ajeko Iya. Amamat Iya. Laras. Nonton Bapak? Insyaallah. Insya Allah Keluarga nonton. besar ti Serang nonton ya? Nonton. Alhamdulillah. Ti Cimalaka oge nya keluarga besar Arjara. Apalannya? Apa? Kuat Dasok ka itu no. Rundayan ieu gitu. Kuat ke apa? Lajeng Bu Sekdes. Firman kumargi nya anu tadi disaurkeun buku wu nya Laras. terus dicarekan mantennya. Tong geumpeur da memang namina festival na teu aya wargi teu aya Batur. teman merenya namina oge festival. Da jadan janten Om Jeko ulah pundung. Ulah dicarekan. Dan namina oge festival memang teu aya wargi teu aya teman pangintennya memang profesional pekerjaan Iya. anu namina festival Bintang Digoda memang pure dari kita semua memang seperti ini gitu. Kanggo lirik atos diterangkan tadi ku Teh Ciner. Kanggo gerak tubuhnya namina ge memang grogi meureun Ipok Om Iusnya. Mohon. Iya. Nanti tiasa nambihan gitu we Nah. mudah-mudahan di lagu anu salajengna Insyaallah. tiasa diperbaiki tiasa langkung sae deui Amin. Betul sekali. Kena Iya. semangat. Iya, hatur nuhun. Ujang Firman ada Siap, eta. sawang. Mohon mangga istirahat heula. Mohon. Iya. Nambe peserta anu kahiji ti Firman Mulyana. Aha. Ku kituna Om Ius. Iya.
Urang teh da geningannya ta acara ieu teh terlaksana teh geningan alhamdulillah aya pangrojongna. Ta nu masihan kaos Om Ius ieu nu dianggo kaos. Bisa itu. Eta teh ti JSW Alvarel. SW Alparel luar biasa. Mahaturkeun nuhun pisan Mahatur ka nuhun. JSW Sukses Alvarel. selalu, Nyai. Mohon Kanggo anu di JS Bandung Alvarel. linggihna teh geuningannya tah mangga anu meryogikeun kaos, Aha. jersey. Iyo. Tiasa di Palihandap tah alamatna. Aya alamat kontakna teh nya tuh di Palihandap. Aya di Palihandap kontakna teh nya aya IG-na aya WA-na. Iya. Om Yus, ku kituna aya nu ngalangkung heula, aya Siap. nama urang kanu ngalangkung we heula nya. Mohon. Ulah ka mana-mana tetep di acara festival Di Goda.